Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ngukut tuyul. Ayeuna kantun bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Epi Irvin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dibagikeun gitunya. Tiasa ngabagikeun nama dina media sosial. Disalin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng ngukut tuyul bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Nalika Jang Iman jeung Nyi Ina keur parogot dahar rentang-rentang ti kajauhan, katingali budak Jang Iman datang digiringkeun ku nini katut akina. Duh ingah radio butut penyiar bola datang deui lah aing. Aduh cek Jang Iman ngagerentes dina jero hatena. Srog barudak jeung nini katut akina teh nepi ka imah tuluy ngalacat unggah. Budak duanana maruru ka Jang Iman anu keur dahar ngagalabrug ngarangkulan anu jadi bapana. Ya Eni ulah ngaganggu bapa Jang. Nyai nuju dahar bapana amang kaditu enggal cek Nyi Ina nitah ka barudak sangkan ulah ngaganggu Jang Iman anu keur dahar. Sanajan katingalina jiga nu hoream oge budak teh duanana oge narurut tuluy arulin di tepas imah. Ma abah yap atuh urang taruang sasarengan ma abah cek Nyi Ina nawaran ka indung jeung bapana. Sok ongko-ongko we cu sing bebenangan daraharna cek bapana Nyi Ina anu katelah Kang Darma. Muhun hayu Pak meungpeung haneut keneh sangguna Pak cek Jang Iman mairan. Oloh itu gerak barang dahar teh meni royal segala dibeli unggah ada teuing hirup teh tibang pangalan teu sapira atuh arek iraha menyatna hirup teh ladang usaha leletikan bari jeung hese hasilna dipake poya-poya wae mah.
Heug cing mikir atuh. Cek Mas Sarti ngagantawang bari tunjuk kana dengan sangu anu keur di sanghareupan ku Jang Iman. Ih, ari maneh kunaon jiga nu owah geni datang-datang adon nyarita kitu keun we atuh barang beuli meunang anuna ieu ulah sok sulit hirup mah deuleuh indungna. Cek Padar mah nempas caritaan pamajikanana. Lain kitu ieu bapana sing rik-rik gemi we hirup mah berang dahar nu basajan apan bisa neundeun ngeureut bari jeung saeutik oge lain dipake meuli kadaharan mewah jiga kitu pangborosan nu kitu teh ngaranna. Cek Mas Sarti mencereng ka salakina. Itu gerak indung maneh mah ina geuning kitu. Datang kanceuna yeuh pira oge goreng endog jeung tahu tempe disebut royal cenah. Nya kudu kumaha atuh anu disebut basajan teh ha. Cek Padar mah teh eleh caritaan. Nyi Ina jeung Jang Iman silih pelong duanana sareri leutik sabab ngarasa kagugu ningali kolot maranehna keur nga-MC-an anu keur dahar. Jang Iman mere isyarat ka Nyi Ina sangkan nyapih anu keur pararea omong. Ma, Bapak, entos atuh isin tuh ku Eni sareng Yaya anu keur naringalikeun isin atuh Cek Nyi Ina nyarita ka indung jeung bapana. Indung maneh anu kitu mah da Ina mun sok sagala diomongkeun palmakeun we da Jang Iman oge teu menta ka maneh barang beulina. Cek Padar mah ai nah jadi nyalahkeun kuring bapana. Apaan kuring mah ukur ngingetan kabarudak sangkan hirup kudu hemat diajar werit. Cek Mas Sarti nempas caritaan Padar mah. Lah warat werit tayu ucing tayu beurit meureun nu macang ngising wan ciburit. Nya warat werit tayu ucing tayu beurit anu macang ngising wan ciburit. Timbang barang hakan kitu kudu jadi omong atuh gandeng pisan. Cek Padar mah bari ngoloyong ka hareup nyamperkeun barudak anu ting cileukeut lalajon ini jeung akina nu keur padu omong. Perenan jadi warag dengan sanguna anu paseana mah ya Nyi berani. Cek Jang Iman ngeserkeun alasna. Nyi Ina teu kaleket boboko wadah sangu jeung deungeunna gancang di perenan tuluy dibawaan ka dapur. Laju Jang Iman kokobok dina wadah anu geus disadiakeun. Geus kitu mah manehna nyampeurkeun mitohan anu lalaki. Meni sagala dipangmeserkeun atuh barudak teh Pak bilih tumaneun. Cek Jang Iman tur diuk dina bale sor ngasongkeun ududeun ka hareupeun mitohanna. Lah dumeh we bapa boga rezeki saeutik tara unggal poe ieu atuh bapana barudak. Cek Padar mah ngareret ka Jang Iman. Da pimanaon atuh nungguan dipangmelikeun ku bapana mah meureun tuh hujan rodar gelap mah lamun barudak dipangmelikeun nu kitu ku bapana mah mending pangmelikeun ku akina. Cek Mas Sarti anu diuk ditepas bari ngepluk nyeupah. Deuh ilah eta biwir nini gambreng abong biwir teh dibung kureta teh tulangan sangunana we ngomong teh meunggeus gandeng ieu era geus kolot. Cek Padar mah nembalan caritaan pamajikanana. Nya bapana coba pakaian budak geus barelel jebak kuleuh teu era kitu kasebut incu pasudarma tapi papakaian oge jiga budak angon. Cek Mas Sarti nyarita teu leumeuleuh. Hapunten sateu acana mah sanes teu gaduh kuraksukan anu bener nanging kalerasan we unggal emak ka dieu kitu teh. Yaya sareng Eni nuju garuyang wae katinggalna jiga anu keuleuh sote dalam geus ibak mah karasep jeung gareulis mah. Cek Jang Iman nempas carita nu jadi mitohanna.
di manaon maneh kaduga meuli baju iman dagang oge daek-daek henteu-henteu sia mah aya sakalina dagang malah ngadon ngalungsar di handapeun tatangkalan teu mikir sia masalah kitu cek Mas Sarti ngucik-ngucik kajadian nalika manehna merago Kanjang Iman keur ngabaheulai teh di handapeun tatangkalan. Demina oge nuju miuhan eta mama da ngider mah entos nanging da kumaha nuju sepi we panginten mah cek Jang Iman nyaritana rada dumareuda. Menggeus manehna Sarti menggeus nyarita padu we sia geus cek Padar mah sakadapa wios keun antepkeun heula supados jentre sagalana supados emak teu salah sangka ka abdi pah cek Jang Iman nyarita ka mitoha lalakina. Geus Jang geus ulah dilayanan indung maneh mah ulah sarwana gemerung galendo nu burung jeung nu gelo ka dituna teh cek Padar mah ngalelerkeun hate Jang Iman. non maksudna nyarita kitu bapana nah kuring teh jalma euslem kitu ngarekan jalma burung ka kami teh geuning bapana cek Mas Sarti muncereng ka salakina. Keur hoghag jalma nu tiluan olil netep seukeut ka Mas Sarti tayohna mah ngarasakeun naon anu keur dirasakeun ku Jang Iman anu ayeuna salaku bapa pulungna atawa dununganana. Burileng panon olil buburilengan jiga anu geus tatan-tatan rek ngarekem ka Mas Sarti. Olil geus kakerot ngabandungan caritan Mas Sarti ngan kaburu kaengeuh ku Jang Iman gancang dibere isyarat sangkan olil asup deui kana pendieu tempat manehna cicing. Ari maneh poe ieu teu dagang geus di mana kitu Iman cek Mas Sarti nanya ka Jang Iman. Kamari teh aya mail ti babaturan anu nya aya email ti babaturan anu ayana di dayeuh nitah ka kuring sangkan nepungan manehna nya kamari ge tuluy we mangkat karek balik bieu tos lohor mah. Jang Iman nembalan bari ngahurungkeun uduk. ya urusan naon juga nu penting kitu nepi ka ngabelaan teu dagang meni gaya ngomongna mah email cek Mas Sarti nanya meni talete. Eta manehna boga milik saeutik cenah mah hasil ngajual kebon mah cek Jang Iman nembalan jiga nu nya. Atuh menang komisi teh ameureunannya Cek Mas Sarti. Sumuhun we atuh mah. Malah apaan anu tadi ditedate komisi ti manehna. Cek Jang Iman ngajawab pananya metohana. Naon atuh manehna nanya teh meuni talete kitu? Salah. Naon atuh manehna nanya teh meuni talete gitu. Anak sepi usaha diomong, anak boga rezeki diomong. Salajeng salah we di mata maneh mah geuning metoha teh. Mana? Cek Padar mah. Lain kitu ya bapana. Pikeun kami mah ulah nepi ka kaduhung boga minantu pangadulan teh usaha sakarepna. Da maraban anak jeung pamajikan mah teu cukup ku dongeng atawa kawih wungkul. Cek Mas Sarti nyarita panjang lebar. Jang Iman jeung Padar mah silih reret. Lain rek mucik-mucik mangsa nu geus kaliwat. Ngan kami mah rek nyekel caritaan maneh Iman. Majar cenah rek ngabagjakeun si Nyai, moal rek disangsarakeun. Mana buktina? Lamun teu ngaragangan ka si Nyai mah bakal aya kecap kaduhung ngawinkeun si Nyai ka maneh teh deuleu Iman. Cek Mas Sarti teuleum-euleum. Jang Iman anu keur ngeluk tungkul pada harita neuteub seukeut ka Mas Sarti. Lamun teu era ku Padar mama geus hayang nempasan caritaan Mas Sarti. Beungeutna geunut ngapanana ngahegak tanda ambak. Nyi Ina gancang nyampeurkeun tuluy diuk gigireun Jang Iman. Manehna geus bisa maca kana galagat yen salakina keur kahudang amarahna. Leungeun Nyi Ina nyekel tuur Jang Iman seolah-olah nahan kana sagala niat anu aya dina jero dada salakina. Mak, entos atuh ulah sok
ngucik-ngucik anu atos. Anak kitu carana mah majikan rek ngaruntageun rumah tangga anu jadi anak meureun mah. Cek Nyi Ina nyarita bari neuteub ka indungna. Karek oge calangap rek nyarita deui leungeun Mas Sarti dijewang ku Padarma tuluy diseret kaluar imah. Meunggeus dulu jiga nu eus leuh ngacapruk wae maneh teh. Angguran urang balik ayu. Geus sareupna ieu teh. Iman, Ina, bapa mulangnya, ayo balik maneh. Ceuk Padarma tuluy curut turun tina golodog terus balik bari ngagugusur leungeun pamajikanana. Jang Iman jeung Nyi Ina bati molohok ningali Mas Sarti digugusur ku Padarma anu tayohna mah geus ngarasa era ku pamolah nu jadi pamajikanana. Nyi Ina neuteub ka Jang Iman pok nyarita ka lain daria. Kang, hampuraeun si mama Kang. Ulah dipake alit mana, ulah jadi emutan Kang. Cek Nyi Ina geus bingung kudu nyarita kumaha ka salakin. Lantaran kejadian model kitu teh geus lain sakali dua kali wae tapi geus sering unggal papanggih jeung minantuna pasti bakal nyarita kitu. Jang Iman unggeu leungeunna ngusap sirah pamajikanana kuniang manehna hudang tuluy ngoloyong asup ka jero kamarna. Gancangna carita wanci sareureuk kolot Jang Iman can bisa sare lantaran manehna bingung mikiran tempat nyadapna si Olil di mana. Sanggeus mikir lila jeung antep Jang Iman suraseri sorangan. Jung manehna nangtung tuluy ngaluarkeun pandil ditepak 3 kali. Plak plak plak. Lol. Si Olil kaluar ti jero pandil bari acredan bangunan nu atuh. Serenteng ka ditu, serenteng ka dieu, kalacat naik kana meja, tuluy naik ka lomari, serengeh seuri. Si Olil ku Jang Iman digupayan. Atuh tirilik, si Olil nirilik nyampeurkeun. Sanggeus nyampeurkeun, Jang Iman ngaharewos talawunan. Duka naon anu diharewoskeunna mah. Atuh si Olil ajragan bari nyeleukeuteuh seuri. Nu tangtuna oge ngan ukur kadeng ku Jang Iman wungkul. Geus kitu mah si Olil lumpat kaluar bari anger we acreud-acreudan. Kaluarna nembus kana jandela teu kungsi kudu dibuka heula. Si Olil majuna atawa leumpangna ka belah kaler ka palebah gundukan lembur Mas Sarti. Teu kacaturkeun kumaha laku lampah si Olil dina ngajalankeun parentah ti Jang Iman. Ngan anu jelas samemeh wanci janari gede si Olil geus balik deui ka imah Jang Iman. Dina cacawetna metet pinuh ku duit lambaran 5.000-an. 5.000 zaman harita teh atuh mahi jeung risiko dapur 2 poeeun bari jeung matak sugema deungeunna oge. Song duit anu diwadahan kana cawet teh diasongkeun ka Jang Iman. Eureuleuh si Olil teurab jiga-jiga anu geus nginum lobanaker. Jang Iman meuning ngarenjak lantaran duit anu disodorkeun teh sakitu lobana. Antara luas sieun jeung atoh. Sabab lamun kitu carana manehna bakal tereh kana beungarna. Uluh, Olil pintar geuning hidup teh euy. Tah kudu kitunya engke deui mah. Ngan kade sing hati-hati bisi maneh katewak. Cek beja Mama Dayat bisa nyingkahkeun jeung nyerek bangsa siluman silemin. Ku ayana kitu hidup kudu hati-hatinya. Ari tadi Olil nyusu ka salil. Cek Jang Iman tumanya ka si Olil. Si Olil cengkat terus ngaharewos ka Jang Iman bari nyeleukeut. Keun bae haseum saeutik mah anu penting Olil seubeuh nepi kangke peutingnya. Cek Jang Iman bari ngusapan si Olil terus muji. Jung Jang Iman nangtung tuluy nyokot es bonbon kojek dina paneer tuluy diasongkeun ka si Olil. Ku si Olil tuluy dipesek laju dilamotan bangun anu ngeunah katingalina.
geus kitu masih olil asup deui ka jero pendil ninggalkeun iman anu keur paciweuh ngitung duit ladang mauk si olil. Caturkeun poe isukna di lembur tatangga geunjleung loba jalma anu kalengitan duit. Aya nu kalengitan 5.000, 10.000, tapi loba nama anu kalengitan teh gedena 5.000 perak. Wanci haneut moyan padarma keur nyangcangkeun domba Garut ingon-ingon manehna anu dipikanya tuluy diuk dina korsi bari moekeun tonggong ceg kana udud tuluy ngalepus bangun anu nikmat. Keur ngeunah-ngeunah udud seperti kitu kurunyung Masarti ngurunyung bijil ti dapur bari mawa gelas eusina cikopi teu katinggaleun nanggeui piring anu eusina seupan tales jeung seupan bolet. Bapana tadi basa kami ka warung meuni rea jalma anu nyaturkeun cenah maranehna leungit duit malah nyi Ita heueuh anu ngawarung leungit 5.000 cenah bapana. Cek Masarti tuluy nunda gelas jeung piring dina meja. Urang lembur mah kitu manehna. Giliran boga duit caricing jarempe nepi ka tetangga ting koceak oge hari-hari we. Nah atuh giliran leungit mah kudu guyur salelembur. Kitu jelema mah mana? Ceuk Padarma. Hih, lain kitu bapana. Anu matak aneh nama. Nah, atuh meuni babarengan jika nu geus meunang ngabadamikeun we leungitna teh. Cek Masarti. Ari maneh piraku musibah kudu dibadamikeun heula mah atuh. Tapi moal kitu aya bangsat unggah kalembur urang mah. Cek Padarma tumanya bari tuluy ngeup cikopi. Nya eta puguh nu matak aneh mah cenah. Eueuh jandela anu dibuka atawa eueuh panto anu dicokel malah eueuh bilik soeh nu dibedela-bedela acan tapi duit leungit pan jadi aneh bapana. Cek Masarti. Ke cik tempo duit bapa manehna tempo bisi kencit deui euy tempo. Cek Padarma nitah ka Masarti. Masarti teu kaleket manehna tuluy asup ka jero imah ngaliwat ka dapur. Sanggeus aya di jero kamar Masarti ngitung duit nu salakina dihitung salambar bisi aya nu kaliwat atawa ngarangkep jadi hiji. Sanggeus sabaraha kali malikan ngitung tetela duit teh beuteuh teu aya nu kacoceng. Rengsek kitu duit tuluy diperenan diasupkeun deui kana wadah parantina. Tuluy ngoloyong deui kaluar nyamperkeun ka salakina anu masih keneh keur ngopi. Salamet bapana eueuh anu kacoceng saeutik-eutik acan masih keneh angger. Cek Masarti nyarita semu marahmai. Heueuh kencit we meureun eta mah. Lain kuno jahil-jahil teuing. Pohon nunda jiga nama kecit beren kecit eta teh. Cek Padarma nyarita bari ngagayem seupan huwi bolet. Heueuh jiga nama meureun manya aya nu jahil di liwat-liwat heueuh. Bener teu bapana. Cek Masarti. Geus kitu mah manehna ngoloyong deui ka dapur anu maksud rek nagenkeun karih kana seeng. Ngan nalika ngeusikeun gigi Masarti rada muringgis sabab karasa pinareupna rada peurih tu rada nyeri. Rengse nyempankeun gigi manehna asup ka kamar ngilikan pinareupna anu geus rada pewet Sulawesi susulepet ka sisi. Sanggeus diilikan taya nu cedak taya nu raheut teu cecal teu bocel. Tapi aneh karasana ku Masarti mah meuni linu jeung peurih jiga nu geus nyusuan budak. Piraku bapana boga kahayang mah geus dina oge datara ngagoromel kana pinareu. Mun erek pasatemon ge sok hese cengkat jeung mun geus cengkat sok langsung gapro. Cek Masarti ngagerentes beungeutna beureum jiga budak aya nu ngolo. Dina hatena mah aya atohna oge
mana kitu oge meureun salakina teh gede keneh duriat ka manehna ngaragamang ka manehna nalika keur sare kitu pamikir Mas Sarti. Para wargi sadayana nyerelekna waktu estu teu karasa ngabalesat kawaspana leupas tina gondewana ti poe ka poe ti minggu ka minggu robah mangsa jadi bulan ka bulan jang iman kayanana robah teu jiga sataun ka tukang usaha tina ladang dagang es dibikeunkeun ka nyiina kabeh anu penting mah pikeun jang iman aya deui keur dagang paisukna atuh cenah ladang si Olil mah dikumpulkeun tuluy dibelikeun sawah jeung kebon sawareh dipake usaha nyaeta melian hasil kebon kayaning kai jeung bubuahan dina jero waktu 2 tahun jang iman geus katelah jadi juragan cau isuk nepi ka lohor ngider dagang es atuh pas sore manehna cicing di imah nungguan jalema nu rek ngajual hasil bumi nyi tadi aya nu ngajual cau teh nyi cek jang iman anu karek datang dagang aya tapi mung 8 turuy Kang lumayan we sakinta langkung Kang cek nyi ina nembalan turuy merenan dagangan jang iman anu kiwari wadana wungkul nyi kunaon eung jiga nu alum kitu keur gering cek jang iman nanya tuloy nyabak tarang pamajikanana henteu Kang nanging nyai mah emut wae ka emak watir ningalina oge di Bandungan ti poe ka poe teh awakna asa beuki garing wae Kang jadi ipis sakepeul jeung bajuna jigana mah Kang cek nyi ina nyaritana dareuda jang iman ngahuleng ras ingat ka si Olil dina jero hatena ngagarentes uluh heueuh nya geus hampir 2 tahun meureun si Olil nyusuka mitoha aing teh heueuh ngadenge kitu mah asa karunya aing teh tapi lamun ingat kana caritaanana hate aing asa digerihan ku hinis ku mitoha aing teh duh aing cek iman ngagarentesna jero hatena atuh lamun kitu mah engke sore akang rek ka emak sakalian can ngirim ududeun ka si bapa cek jang iman gancangna carita wanci pas sore jang iman ulin ka imah mitohana kasampak padarma keur ngayuman kecrik di tepas imah bari ngadengikeun dongeng hayang beunghar dina radio punten Pak cek jang iman ai geuning jang iman yap unggah ka dieu jang cek padarma tuluy nundahan cagawena atuh jang iman ngalacat unggah ka teras tuluy sasalaman hatur lumayan ieu Pak aya ududeun Pak cek jang iman ngasongkeun bungkusan plastik ai meuni sagala atuh jang sok diuk dah kelanya mana ka dieu bawa cai aya bapana barudak ieu cek padarma nyalukan pamajikanana tekung silila Mas Sarti ngurunyung ti dapur bari ngelek teko jeung ngajingjing gelas geuning aya maneh iman ka mana barudak teu dibawa cek Mas Sarti miheulana nya jang iman ngalieuk hatena ngahlas ningali waruga Mas Sarti anu memang luyu jeung anu dicaritakeun ku pamajikanana nyama barudak mah biasa we keur bebentoran di walungan cek jang iman nembalan sakeunana kumaha usaha teh lancar cek Mas Sarti nanya deui bari neudeun teko dina meja sae mah alhamdulillah sanggeus ngawangkong ngaler ngidul jang iman ngodok pesak bajuna gorehel ngaluarkeun duit tuluy diasongkeun ka Mas Sarti mah manawi katampi ieu aya rezeki sakedik mah lumayan we kangge meser seupaheun mah cek jang iman oh lo nanaonan ieu iman cekel we jeung barudak padahal mah cek Mas Sarti nampik tapi ku jang iman dipaksa sangka ditarima duit ti manehna antuk nama duit teh ditarima
tuluy diasupkeun kana pesa. Mak enjing mah urang kadayeuh heula we mending oge urang dipariwas heula hawatos eta meuni kitu awak mah geuning. Cek Jang Iman nyaritana semudareud. Kumaha bapak maneh we ari mama? Cek Mas Sarti bari ngareret ka salakina. Ret Jang Iman ngareret ka Padar mah. Anu direret pok nyarita. Nyajung wae are kadayeuh mah. Komo ari dianter ku anak maneh mah. Morek ngulah-ngulah bapak mah Iman. Cek Padar mah nya tujuan. Sanggeus rengse pamaksudan, Jang Iman amitan balik sabab wanci geus manjing waktu maghrib. Jang Iman turun ti imah. Tuluy ngagedik balik sejarek balik ka imahna. Tapi nalika keur kitu atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep wadia bala ate ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.